Kemana yang Eli? Pada ke timnas mangklok. Tadi kemana ringkit gitu? Timnas. Justru pemain timnasna dipanggil lain mah ku Persib. Geus tong ka ditu. Heunteu. Kumahanya mangklok. Leres gitu, sawae gitu nu ka dieu. Kumaha yang Eli mah ketinggalan info. Hehehe. Bang Sandi jeung Wah Haji pun geus ka Persib. Wah Haji Ragnar sanes. Sade atuh. Alhamdulillah tuh. Bang ade nyobian jadi baraya. Ngariong jeung barudak di Bandung. Wah Haji merapat ye Persib ulang juarakeun deui. Ayo gaskeun Mang. Aduh Mang ulah daek kali ka hiji Mang. Hanya kal aing geus teh penurunan karir. Saya ka aing. Kira aku penurunan karir menang medali kieu. Oh Jawa. Kurang seberapa kali ditawarku Persija Jakarta. Tim anu kamari dielekeun ku urang teh jadi cacing lain. Kan nu lapangna belah ditu udah pindah. Ditawar sabaraha cenah sakali main? 30.000. Teu teuing teh. Belum, kira aku anjing 30.000. Sumpah, teu ceruk sanes teu ceruk deui Mang Sandi, tapi teu waras. Males jeung budak beloho model kitu mah. Kawas jelema burung anu ngagernyem ku cubung, tapi kapinuh dina bangus. Ya geus ayeuna mah jeung aing di Persib lah. Mang Utom, taurna aya pemain enggalnya nu sanes. Mang Utom apal teh teh saha? Ade goreng, dol datang teh najongna leuleus, jiga toge di leog. Tumpang ada rek-dek nya juga ucing basuh. Moal meureun Jang Eli, moal sembarangan Persib neangan pemain meureun. Amis, pemain anyar teh geus kadialin geus datang ke Bandung. Di mana ayeuna? Ya Mang Utom menuju di Parios di dokter. Oh, klinik depan tas lain dokter Andinya. Mohon Mang Utom, ujang naon anu kalaos. Tuca rada burem, rada jelas ieu mah. Tambal naon eta? Gambar bujur artis. Jelas ningali bujul banyak, ningali naon anu jelas. Ngali masa depan burem. Aduh ujang naon anu kalaos. Parana sawah. Panas kumaha Jang? Ayeuna kalasak ini teh panas Jang. Ayeuna mah tos henteu. Eta we panas teh lamun deket kompor. Itu bahaya eta mas, kalian bisi ganggu ternak walga. Mangga dokter. Latihan perdana euy. Latihan yang kompetisi naon ieu teh euy? Poho aing. Piala Presiden Mang Utom. Piala Presidennya eta, sanes Piala Asia ieu teh. Panas Jang Eli. Piala Presiden heula. Malas aing Piala Presiden mah. Tong malas nonton, semangat. Warga Mas Adam, pialana tina kai ah. Bae atuh, kuno ka dieu. Ini pemain anyar ulang ospek. Urang mah bingung, ada pemain anyar kieu teh dan boga babaturan. Ya eta saha? Jagung badag. Kami abdi Omo Suromo asli Majalengka. Ayeuna mi ujang saha? Ari nami abdi saha nya? Oh nya, abdi menalu. Panggil we Emen Suremen. Dina kompetisi auto ieu mah sansawet kudu main nyanting. Anggap we latihannya. Da piala nake ieu mah jeung hadiah ciki. Atuh jang naon urang jauh-jauh ti Majalengka datang ka dieu. Aya hadiahna kawas hadiah ciki mah hanyakal. Tah itu nyebut hanyakal asup ka Persib lain. Lu ka power jelema teh. Duduk sofain. Abdi katong heulanya sakedap de meser lotek. Sieun ih, banding aya nu leuwih serem teh aing.